mananya aing ieu nyaran beureun kotok ieu jeung isu aing tanding ieu lumayan bae jeung 200.000. Jadi anu ngajualan kotok mangkok dah di dia. Kotak Bangkok mah tuh, di Mang Big Show loba kotak Bangkok mah. Lain nanyakeun Mang Ikok, lain nanyakeun Imam Mang Ikok, kotok Bangkok. Astaga. Di Mang Big Show, kotak Bangkok mah loba di Mang Big Show. Lain Imam Mang Ikok lain kotok Bangkok. Nah, kotok Bangkok aya di dia nu ngajualan. Jelema ku yang di bejaan bener kalah teu nyambung. Torek nak kireng we jelema yakin aing teu ngandel aing diomongan kalah teu nyambung. Kotak Bangkok mah di Mang Big Show loba. Ieu jelema torek apa madang ieu jeulin aing nanyakeun kotok Bangkok. Nunjukeun Imah ka Ikok teh jelas jelema ieu mah. Atuh orang nyaon tuh anu jualan kotok Bangkok di dia. Masya Allah sia, tadi ge kue geus diomongkeun, nu jualan kotak Bangkok mah di Mang Big Show di ditu. Astagfirullah sia, ceuli tetambakan bungin eta. Atuh lain di tadi ngomong. Hayu saya mau antar urang ka ditu. Hayu, geus dianter. Oke, astagfirullah. Naon? Lain ieu nya. Nyar kotok na anu gede apa nu wanian ieu. Atuh sama encan ge encan menang kotok nya hayang bagian nya hayang anu gede dia tuh ke geus menang kotok nakar berak we anu gede duitna. Allahu Akbar icul liho. Tipu amat aing nganterkeun ge ieu mah. Aing ngomong kieu kalah kitu ngajawabna. Lieur ngomong jeung nu torek mah. Allahu Akbar. Aing nanya ge nyar kotok na nu gede apa nu wanian. Atuh hiji anu gede, dua jeung anu wanian, jeung aduan ieu aing mah. Jawab kitu siam teu nyambung, aing ngomong kieu ngajawab kitu deui. Biasa bae ting sewot ya. Geus hayu di ditu. Lain teh jangan ngadeng heuy keur kitu mah kudu harus bae ngomong. Sanget ge. Iya Imah Mang Big Show ke, orang nanya kenalannya, aya tahu we. Iya Imah Mang Big Show jualan kotok tadi teh ya. Nu diomongkeun ku aing, ke, aing nanya kenalannya. Saw. Kunaon di jelema ieu. Uah ba. Lawan jajal li pego tah henteu jelema uah ba. Saw, iya anu meuli kotok. Astagfirullah, iya. Moal endah ieu aing ngaturkeun nu hiji torek nu hiji pego ieu kumaha ngabisniskeun aing lieur ieu carana. Da ieu teu pake bahasa isyarat jelema pego kieu, pake bahasa isyarat teh. Saw. Jaya tak ngarti jadun kanu kitu mah jelema pego ge. Bedus doang. Lieur aing bahasa isyaratkeun ge. Ke kuaing coba ieu. Bahasa isyaratkeun deui sakali deui. Ngarti tan teh. Aja kunaon culai. Aing sia tadi. Naonan. Tadi mah ngolagaan bae tadi mah. Lain sih tadi enak. Lain ya saw aing boga channel ya jelema. Ang meuli kotak Bangkok cenah ge nu gede jeung nu wanian. Tah, iya. Jelemana yo. Tah, eta mah ngobrol bae ge jeung ieu kumaha endahna bae nya. Endahkeun bae jeung ieu yo. Tah. Lain nama nu hayang kotok Bangkok teh ya. Lain nanyakeun ka Ikok, kami mah nanyakeun ieu kotok Bangkok. Bangkok teh ya, Mang. Si bedus dong nanya ka ieu ka Ikok itu ka Ikok atuh dia ka Ikok terkenal gitu. Culai mau jelema ka di jelema korek deui. Korek. Atuh kumaha nu ngomongna jeung kieu. Nek aing dibarikeun deui gua. Jelema dong kieu. Mang yo, ieu batok.
Oh iya Bangkok jual bara duit. 200 mah. Oh geus burung ieu 400 bae nya. Oh, 400 bae. deal. Ah. Oh, serba banget itu. Lain aing kadoang kieu mungkin badag gitu. Nama sih lah 10 bae nya. Atuh untung leuwih ya. Abeli motor bae.